Ikhtiar di tabuh salapan anjeuna angkat di Tasik da jadwal di Tasik ngabujeng ka dieu ka urang sadayana. Alhamdulillah anjeuna parantos dugi. Mudah-mudahan teu ngirangan kaikhlasan urang sadayana dina nampi ilmu ti anjeuna. Anu kusim kuring dipihormat para pini sepuh asatidzah ti kawit RA diniyah ibtidaiyah sanawiyah kali muallimin, oge anu dipihormat para orang tua santri, anu dipihormat oge kusim kuring reng-rengan para pini sepuh ti pimpinan cabang Persis Pangalengan kali otonom. Alhamdulillah dina dinten kamari Jumaah Al Ustad Budi kali reng-rengan parantos diistrenan ku pimpinan daerah, kitu oge Ibu Ita dina sawaraha dinten sata acana dina dintenan muscap parantos dilantik salaku ketua cabang Engal di Persistri. Mudah-mudahan para pini sepuh di PC Persis kali Persistri di paparinan kalancaran ku Allah Subhanahu wa taala. Oge teka kantun ikhwatu iman mustami setia Masjid Al Firdaus. Mudah-mudahan ieu janten bahan evaluasi kanggo abdi sadaya. Rencana ahad sasi Februari teh anggota Dewan Hizbah ti Tasik Ibu Ustadz Teten Romli Komarudin, Kiai Haji Dr. Ustadz Teten Romli Komarudin. Mainten ke ku abdi baris langkung digambarkeun ka Ustadz Teten sapertos kumaha gambaran perjalanan ka Pangalengan. Ke panginten sim kuring baris maparinan pilihan ka Ustadz Teten naha bade dilaksanakeun ba'da duhur 1:30 atanapi ba'da asar. Iwatu iman rahimakumullah, urang antos bae Al Ustad parantos hadir di kantor sanawiyah. Ridwan terus aya nu ngawartosan. Cobi Nasrul di Adri di saweran. Ikhwati iman rahimakumullah, insyaallah Al Ustad baris ngadugikeun tausiah ka urang sadayana dina ieu waktos. Mudah-mudahan janten ilmu kanggo urang sadayana. Panginten rada telat engke sakedik salatna. Mudah-mudahan teu telat pisannya ikhwatu iman kumargi nembe kesepakatan ibu-ibu soalna Pak mangga we cenah dikawitan ayeuna. Kumargi salat asar tabuh 3:30 kirang 5. Mohon. Tangtos ibu-ibu tos ditabuh sabaraha Bu? Tabuh 1, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan jantan lahan pahala di payun Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, dina sabaraha dinten kapengker sanawiyah lajeng muallimin oge ibtidaiyah parantos musyawarah rehna parantos nampi pembukaan santri baru kanggo tahun pelajaran 2023-2024. Mangga tiasa ngahubungi para asatid di sanawiyah kali muallimin. Wilujeng sumping ka Al Ustad, alhamdulillah dina kaayaan sehat anjeunna hadir di payunan urang sadayana. Khotiman rahimakumullah, mangga siapkeun manah kali pangdangu urang sadayana kanggo nampi ilmu ti Al Ustad. Sanaos capek keneh Ustad, hapunten. Kalawan hormat dihaturanan ka Ustad. Alhamdulillahirabbil alamin.
wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqil maharima takun a'badan nas warada bima qasamallahu laka takun aghnan nas wa ahsin ila jarika takun mu'minan wa habalin nasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman wala tuktsiri dhahika fa inna kathratadh dhahiki tumitul qalba. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ku Imam At-Tirmidzi disimpen ieu hadis dina Sunan At-Tirmidzi juz ka-4 halaman 550 bab as-sihah wal faragh nikmatani maghbunun katsirun minan nas. Dina cetakan dari Ihya Turats Arabi di hadis nomor 2305. Bingah nu luar biasa tiasa tepang anjog ka ieu batempatan. Sareng Hanafi tadi hapunten cenah Ustad capek keneh ge di piwarang langsung we cek simkuring dah capek keneh ibu jeung bapak nunggu. Margi teu aya padamelan anu paling ngajengkelkeun salam dunya iwal ti ngantosan batur. Kalebet ngantosan ustad saresna. Tabu salapan mios ti Tasik Ciamis daerah Gadog. Teras ka dieu meluncur. Alhamdulillah kalian selamat. Ibu-ibu masih keneh tiasa senyum. Ninggal simkuring masih keneh tiasa gumujeng. Biasana telat setengah jam ge sok kalieu ngaheung-heung bubur lemu. Balager urang dieu mah ya. Tah para ikhwat iman teu aya di harapan anu ku urang dituju. Ieu teh kopi ngagaranyel ka. Ya. Teu aya di harapan anu ku urang dituju. Iwal ti bagja dunya nu parat dugi ka akhirat. Sementara kanggo ngahontal bagja dunya nu parat dugi ka akhirat teh konsepna urang moal lumpat ka pasar, ka pasir, ka gunung, ka laut, ka leuweung sareng ka reumah. Tapi salaku umat Islam anu taat urang bakal nyucuk galur sunah Rasul, mapai-mapai laratan para sahabat sarta ngikiclik pribadi para tabi'in kalayan dasar-dasar ajaran nu diajarkeun ku para ulama. Di antawis para sahabat anu memang sok nampi hadis ti Rasulullah. Sahabat anu paling hirsun, anu paling rakus hawak karena hadis Rasulullah tara kakantun urusan-urusan wahyu nyaeta sahabat Abi Hurairah. Lika ku Rasul disebat min hirsika al hadis. Kaula mah kakarek nempo aya jelema sahabat anu memang hawak jiga anjeun cenah Abu Hurairah. Sanes memang ku urang Syiah mah dicaci Abu Hurairah teh. Abu Hurairah teh cenah sanes sok mamawa ucing eta teh sareng urang Syiah mah, tapi eta teh kelakuanana siga ucing. Sok maokan hadis, duh ka ti mana eta teh? Taya salah sawios hadis nu memang teu katampi ku sahabat nu sanes, tapi ku Abu Hurairah ngawitan ditampi hadis teh. Tawisan ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah hayang teu konsep anu ku kaula dibikeun bakal ngajadikeun anjeun salamet dunya, bagja dunya, salamet akhirat. Surah Abu Hurairah teh bala ya Rasulullah kantenan weh naon deui atuh hirup teh. Ai sanes eta mah. Bagja dunya parat dugi ka akhirat. Maka dawuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta ieu hadis teh disimpen. Di antawisna ku Imam At-Tirmidzi, malahan dina kitab min kunuzi sunnah teh mutiara sunnah. Ieu teh didamel judul al khamsatul wasaya,
5 wasiat Nabi. Saur Rasulullah, amun anjeun Abu Hurairah hayang bagja dunya nu parat dugi ka akhirat, maka konsep nu pertama saur Nabi, ittaqil maharima takun abadan nas. Sing apik kana perkara-perkara haram, maka anjeun bakal jadi jalma nu paling menghamba, nu paling taat dina agama. Nu kaduana saur Rasulullah, warda bima qasamallahu laka, sing ridho tina naon ku Allah dibagi ka anjeun sebagai sebuah bentuk nasib. Takun akhnan nas, engke anjeun bakal jadi jalma nu pangbeungharna di alam dunya. Tilu, wa ahsin ila jarika takun mukminan. Sing hade ka tatangga maka anjeun bakal jadi jalma nu mukmin. 4, wa ahbalin nasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Lamun anjeun hayang jadi muslim anu sejati, pika cinta dulur anjeun sesama muslim sakumaha mika cinta kana diri. Engke anjeun bakal jadi muslim. 5, saur Rasulullah, wala tuksiril dhahika fa inna kasratal dhahiki tumitul qalba. Lamun heureuy, lamun seuri ulah kamalinaan saur Rasulullah, saestuna seuri nu kamalinaan teh sok maehkeun hate. Upami ieu wasiat ku urang dipegang teguh, sing kiat, sing pageuh, sing keukeuh beteukeuh, dicepeng, diimplementasikan dina kahirupan sadi dinten, maka bakal ngahasilkeun buah-buah amal kasolehan anu tujuan nu paling utami salamet tina neraka, nyablosna pasti ngahontal kabagjaan sawarga. Tasawur Rasulullah nu pertama teh ya, nu kedah ku urang dijalankeun teh, ittaqil maharima. Hati-hati, taki-taki, tarapti sing apik kana perkara-perkara nu haram. Takun abadan nas, maka anjeun bakal jadi jalma nu paling menghamba. Sing horeng upami urang hoyong dianggap ku agama, ku dianggap ku Allah sebagai jalma nu paling menghamba dina agama, jalma nu paling taat dina agama, sades kedah namahan ibadah. Tapi kedah hati-hati karena perkara nu dilarang. Sementara ngalaksanakeun ngajalankeun parentah mapan langkung gampang, tibatan nebihan naon nu dilarang. Soalnya sebagian jalmi memang kaseseueuranana alim diparentah teh nya. Aya jalmi nu resep diparentah? Teu aya. Jalmi mah resepna teh marentah we, alim diparentah mah resepna teh marentah we. Matak dugi ka ayeuna pan parebut jadi pamarentah. Nah, hoyong marentah alim diparentah. Komo deui lamun ceuk urang nebihan perkara-perkara di luar wah abad. Nu mawi pun bapak sadili samantri Allahu yarham ti payun nuju meneng sok ngaos di Pangalengan kantenan di ditu di Pasir Mulia sok naroskeun ka mustami teh mending apal piuntungan mending apal pirugieun. Halo piuntungan mending apal picelakaan mending apal pisalameteun bakal dibalik ya sekedap deui. Mending apal piuntungan, mending apal pirugieun, mending apal piuntungan cek ibu. Padahal mending apal pirugieun daripada apal piuntungan. Ari untung menjelas, meser barang 10.000 dijual 15.000, hartosna untungna 50%. Tapi rugina nyumput. Mata saur para ahli bisnis tentukan kemungkinan-kemungkinan besar dari faktor yang akan menyebabkan Anda rugi. Jangan terlalu banyak menghitung untung. Aya Golden Ways kapungkur mah Metro TV. Saha teh? Mario Teguh. Golden Ways teh jalan emas menuju tingkat kesuksesan. Sebenarnya gitu dinya. Banyak orang yang menghitung rugi dan menghitung untung. Padahal sebenarnya harus dihitung untung itu biar tidak jatuh terhadap rugi. Super sekali. Mario Teguh gitu, hitung merugi. Nah, sabab lamun jalmi ngitung rugi bakal untung, tapi jalmi ngitung untung we, da rugi na nyumput. Sok rugi. Matak nu rugi teh aya teh nu ngitung untung wae. Mending apal pisalameteun, mending apal picelakaan. Picelakan pan apal cik keneh tina rugi.
Mending apal picilakaan. Nah ai salamet mah jelas nemrak. Nu cilaka mah nyumput ban. Saha jalmi nu hoyong cilaka jeung urang teu apal bakal cilaka iraha. Mata rata-rata jalmi cilaka di tempat nu ceuk otak bisa lemeteun. Jalan tol, jalanna disajalurkeun nu ka ditu ka ditu, nu ka dieu ka dieu. Rambuna lengkap, jalanna lega, bari leucir, mayar ongkoh. Tapi kunaon jalmi cilaka? Sabab dina pikiranana ieu jalan mah nya cilaka dina jalan kieu mah, pasti salamet. Teu apaleun, bong ngajalankeun satakar kebak. Deui tercatat lamun lebet ka tol buah batu atuh Nabi Muhammad Toha aya plang paling kiri tinggal warnana hejo, tulisanana koneng atuh Nabi bodas tulisanna. Sampai bulan Desember 2022 kecelakaan terjadi sepanjang tol Cipularang. Sebanyak 148 kecelakaan, 114 orang meninggal. Sok ya seratanna aya catatannya. 114 orang meninggal, 28 orang luka berat, 39 orang luka ringan, dan 6 orang mayat melarikan diri. Dicatat dirinya. Di jalan nu bisa salameteun, tapi jalan ka dieu, ti jalan ka dieu ye ka Pulau Sari. Lebet ka dieu jarang jalma nu cilaka. Nah, jalanna alit bulak belok karek diomean tapi. Jalanna bulak belok jarang jalmi nu cilaka sabab pikiranana wah jalan kieu mah picilakaeun. Matak salamet. Lamun di Pangalengan, di Pulau Sari, di desa Pulau Sari aya jalan bararutut, tong protes ka Pak Kades Agus teh. Nah, karunyaeun matak teh diomean teh bisi urang dieu calilaka. Alasan. Mana aya teu Pak Kades geuning. Mending apal musyrik, mending apal tauhid. Mending apal musyrik. Nah, lamun jalma sagala tauhid ke kamusyrikan dianggap tauhid. Tapi lamun jalmi taliti kana pamusyrikan, sieun ieu musyrik ditaliti pasti tauhid. Mending apal bid'ah, mending apal sunnah. Mending apal bid'ah, sunnah menuturkeun naon dicontohkeun ku Rasulullah, urusan agama tuturkeun Rasulullah, sunnah. Mata kurang taliti teh kana bid'ah. Lamun segala sunnah ke pabid'ahan dianggap sunnah. Pan seueur aya nu nya pabid'ahan dianggap sunnah teh. Carek we ku urang teh langsung we Wahabi garing cenah nyebutna teh. Percis hidut leutik. Kitu nyebutna teh percis hidut leutik. Cis teu kadenge ngagujrudkeun cenah di mana-mana. Matak seru sajaya mah geuningan urang teh teu hayang beda jeung batur. Ibadah teh hoyong sarua we jeung batur. Pan urang mah ibadah hayang bener walaupun konsekuensinya kudu beda jeung batur gitu. Mata urang persis mah kajen di mana aya saurang we di daerah mana wae aya saurang urang persis ngagujrudkeun we. Nah, dan nago yakin benerna puguh dasarna gitu. Mata tong miner jadi urang persis teh. Nago nah urang mah dalilna apal, dasarna puguh, batur mah karek cenah. Tasawuf Rasulullah teh ittaqil maharima, tebihan perkara-perkara nu haram. Tadi ge pan kitu, sanes saur Rasulullah teh teangan anu piganyaraneun, teangan anu halal henteu, tapi tebihan perkara nu haram. Nu haram teh. Ustaz di Somantri Allah yarham kapungkur. Ada lieu bata. Kadahna ditewakan ta tukang lieu bata teh teh penjual tanah air. Ada lieu bata, tina hiji lieu bata teh pangasilanana kirang langkung 750. Hasilna teh tina hiji lieu bata. Naon cenah beh? Lamun nyieun 5 cenah ieu teh 7,5 juta. Jadi 7,5 juta teh sakali meulem. Lamun sabulan produksina ditingkatkeun berarti 2 kali meulem tina 5 lieu bata bakal menang 15 juta. Nya, da untungna dihitungnya. Dihitung untungna teh. Gareng ngadamel nganyuk. Ngadamel 5 lieu bata. Undang padamel, ngaluluh, cetak. Jajarkeun di kitu-kitu tah. Sisina teh dibentengkeun. Ieu nu baseuh dientep, dipapaikeun. Ku sabab agul aya Pak Haji Ali, Pak Haji Entang,
diulam ti Karawang teh ka dieu cenah ji rencangan sakolana di Pajagalan anak boga liobata lalenang geunah cenah di jero teh yuk urang ngaliwet geur teh ngaliwet ngobrolkeun masa sakola nuju di Pajagalan cakakak seleserian si tuangna teh dina daun teh nih dipanjangkeun liwetna diencelok-encelok kitu tah nganggo sambal dadakan nganggo asin jangjangan terang ibu asin jangjangan asin peda buleud nganggo tarigu kararieu gini nya tah asin jangjangan nganggo leunca terong peuteui we sababaraha beungkeut sababaraha papan dijajarkeun wah celebek cakakak hulu asin teh lung da bebas dina lieu teu disapukeun leos we aruy jam 10 wengi kaameu ku anjing meureunnya rabul anjing kadinya ngameu hulu asin parebut hulu asin aya dalapana anjing tah parebut hulu asin di luhur bata nu baseuh kenging nyitak sawengi 8.000 hancurna tah pan tepi ka ayeuna kasim kuring teu ngawaris leo bata nah bongan kapungkur ngitung untung duwi ka bangkrutna tah oh paingan amanat Rasulullah ittaqil maharima tebihan perkara-perkara nu haram takun abadan nas engke anjeun jadi jalma nu menghamba sementara nu haram teh aya haram dina akidah keyakinan teologi aya haram dina ibadah aya haram dina akhlak muamalah naon haram dina akidah tahayul khurafat musyrik tahayul teh pan keyakinan anu lahir tina hayalan dipapantes dina batu badag kieu mah nya eueuh nu ngageugeuh diyakini wae nu nyongclo di dinya teh ta ieu teh tahayul dina tangkal kayu badag kieu mah bari ratusan tahun nya teu kunti-kunti acan ngagantung gitu nya teh aya generwo keur gapleh di handap jadi dibayangkeun aya tangkal sagung kieu ngarang kadakna teh tos teu katangkeup ku tiluan pacepeng-cepeng ka karek katangkeup ieu umurna 150 tahun dina hayalanana eta teh bakal aya nu ngageugeuh karuhun baheula ruhna nyangsang di dinya ta eta teh disebut tahayyul tina takhayyala ya takhayyalu takhayyulan wa jan tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan berdasarkan hayalan takhayyala teh jadi takhayyul di urang jadi tahayyul pan o teh di urang mah a bismillahirrahmanirrahim jadi bismillahirrahmanirrahim nya musyawarah teh cenah bada asor we jang sugan we mupakot lamun mupakot mah ge masyarakatna insaf geura eta teh musyawarah bada asar lamun mupakat masyarakat bakal insaf cenah kitu di urang mah la haula we jadi la haula tuh padahal teu aya ha wau sukun fathah ha teu aya teh la haula wala quwata lamun la haula wala quwata tahayul keyakinan berdasarkan hayalan lompat ka urang jadi tuyul ical artos tuyul 100 we cek ustad teh simpen dina Quran cenah artosna simpen dina Quran dihitung heula tos di hektar leungit we duit teh simpenan cenah huis geura sok gulung-gulung huis jepit masih keneh leungit kalau ka huisna nu ngageser simpenan dina botol keuyeub apu cenah sok keuyeub apu simpenan engke cenah poho kana duit tuyulna nyaho duit nyaho keuyeub apu duit bakal awet simpenan keuyeub apu leungit we kuduna mah curiga duit leungit nuding ka tuyul ai salaki as jadi minang usepna teh biasana saminggu sakali jadi saminggu 3 kali cenah ngusepna ti mana duitna sok ibu mikir tong tuyul-tuyul mun boga salaki butak mah teu eta diintip teh penting nyawa eta kekulunuan teh bari mamawa RCTI teh hukumul nu hurung teh keyakinan kana hiji perkara berdasarkan hayalan disebut tahayul terus disuguh
Malam Jumaah, malam Salasa disuguh, kadang disimpan di goah, di leuit, kadang disimpan di handapkeun tangkal kai, kadang disimpan di luhureun batu. Simpen beri sopan. Eyang haturan manawi bahan katampi manawa bahan katampa. Sanaos barang nu teu sapira ieu ti putu kanggo eyang. Saha eyang teh? Jurig. Ari putu Ustaz Hanafi. Ustaz Hanafi teh incuna jurig ye. Tikawit iraha ibu uninga yen karuhun jurig resep kana nog hayam kampung. Tikawit iraha. Henteu cenah Ustaz ieu mah tuturunan we, anjing menta ka urang. Pan manehna mah teu kadeuleu, naek kana sayang lok-lok dua kas mah tah. Teurab-teurab. Nog hayam kampung, rujak 7 rupa, cikopi pahit, surutu. Nanti tuh apal no sok mah dogan cenah. Keyakinanana disebut tahayul, prak-prakanana disebut khurafat. Tahayul sang khurafat teh berkolaborasi, jadi we musyrik. Tapi zaman kiwari mah bapak kedah tarapti naha nu kitu teu dianggap pamusyrikan, tapi oleh negara dilindungi di bawah Departemen Kebudayaan dianggap sebagai kearifan budaya lokal. Mata kamari kasusna rame viralnya dina medsos. Aya nu nyuguh di luhur gunung, dialung-alungkeun dina medsos. Apa ini? Kemusyrikan ini. Hur diaur-aurkeun, ditewak. Nah, karena dia adalah orang yang anti budaya dan dianggap tidak bisa menghargai kearifan budaya lokal. So, ayeuna mah nu nyacar pamusyrikan teh nu ditewak teh pan anu dakwahna. Teu mustahil ya. Di dieu di Pasantren Firdaus, misalna nya di ditu tuh di situ Cileunca aya ubrut ngajajal. Ku sadahana apa dikerahkeun sadayana santrina, sweeping, tong aya nu kitu, di situ barokah ieu tempat, sweeping. Teu mustahil santrina nu ngararingkuk di penjara. Betul kan? Iya. Maka tidak ada cara kecuali berteriak dan melawan, diam dalam penindasan selamanya, atau bangkit untuk melawan melakukan satu tindak perubahan. Saha nu tungkul bari remuk atawa tetap tangah bari nyandang wiwirang. Konsepna eta. Di dina Islam kitu. Bertahan, maju sebagai pejuang atau kau mundur sebagai pecundang. Jadi santri mu kudu wanian. Pan ayeuna teh kadorakaan, merebak di mana-mana, kemaksiatan, mayak di mana-mana, bukan karena mereka berani, tidak, tapi karena orang yang benar tetap diam. 1000 bahasa. Ku para ulama disebut nage syaitonun akhras. Jadi zaman nu bener nyaho bener, nempo kasalahan, nyaho eta teh salah tapi teu nyarek jempe we. Ku Rasulullah disebut adhaful iman, selemah-lemahna iman. Suruh para ulama syaitonun akhras eta teh setan bisu nya setan nya pego. Sabab ngantep kadorakaan makan doraka. Teu haram dina akidah, haram dina keyakinan. Panaeun mah digede-gedekeun. Wah. Nu karitu teh. Nu kaduana haram dina ibadah. Naon nu teu dicontohan ku Rasulullah dina ibadah sanes dina kadunyaan kade. Pan sok aya geuning menyebutkeun, oh lamun sagala nu Allah zaman Rasulullah bid'ah, maneh aya teu cenah. Allah maneh ge bid'ah. Pangeras aya teu, Allah berarti bid'ah. Handphone aya teu, Allah geuning maneh make handphone bid'ah. Tah eta teh jelema nu kitu teh jelema bid'ah. Nah, teu bisa misahkeun bid'ah mana urusan dunia, mana urusan ibadah. Disangkana sagala beureun bid'ah teh.
Pan urang tos kaikat min amrid dini fa ilayya min amri dunyakum antum a'lamu bi. Atanapi antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dunya mah tong nutur kami, mana leuwih nyaho sok we sing kreatif. Lamun urusan ibadah ka kami sararea kitu Rasul. Jadi ibadah mah dipiwarang nutur-nutur Rasulullah, dunya mah lamun nuturkeun Rasulullah bid'ah teh. Nah dasar Rasulullah mana leuwih nyaho. Ari ieu mah aidina ibadahnya nyahoanan, aidina dunya hayo ge celik Rasulullah. Jadi tibalik. Leuheung mun ngaku salahna teh, ngarasa pangbenerna deh. Protes ya ke urang teh. Wah, wahabrong cenah maneh. Wahabrong nyebutna teh. Kadrun, kadal gurun. Wahabisme. Naon nu teu dicontohan ku Rasulullah dina konsep ibadah, maka dikategorikan sebagai bid'ah. Dina ibadah. Allah usah tong nerangkeun bid'ah-bid'ah kedah ameh ngarti masyarakat teh. Teu usum cenah ayeuna mah urang usumkeun. Bisi hilap. Matak aya lapan kullu teh sumuliun teh. Kullu bid'atin dolalah. Setiap anu anyar dina urusan ibadah teh dolalah. Apaan geuning cenah aya bid'ah hasanah nu mana? Eta tarawih berjamaah. Zaman Umar bin Khattab berarti anyar. Teu apaleun. Ayo Rasulullah kantos tarawih berjamaah? Kantos. Rasulullah teh kantos tarawih berjamaah. Zaman Abu Bakar teu aya, zaman Umar dihirupkeun deui. Jadi sanes nu anyar. Matak ngahartosan nikmal bid'atu hadhihi. Ieu teh nikmatna bid'ah, ulang ngadamel bid'ah anyar jadi bid'ah hasanah. Tapi ieu teh sunnah nu pernah pareum zaman Abu Bakar dibangkitkeun kembali pada masa Umar bin Khattab. Bu, adan kanggo naon, Bu? Adan kanggo naon, Pak? Kanggo salat, panggilan salat. Kurunyung multifungsi adan teh. Aya nu ngalahirkeun brojol gancang bapana teh adan, indungna geus bali can bijil ya. Bapana geus moro, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah celi orok nu katuhu teras diadanan dina celi kenca aya dalilna aya riwayat sa diantawisna riwayat At-Tabrani lafadna kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhuni Husain hina waladathu ummuhu Fatimah bis salat. Kabuktosan Nabi sallallahu alaihi wasallam adzan dina cepil katuhu Husain qomat dina cepil kencana. Hina waladathu ummuhu Fatimah nalika Fatimah ngalahirkeun Husain bis salat anu Rasulullah teh adana sapertos adan kanggo salat. Sahih nyata rengkod. Di mana rengkodna? Aya rawi nu namina Asim bin Ubaidillah. Ku Imam At-Tirmidzi nyalira nu disebat Asim bin Ubaidillah teh matrukun, matruk. Dina Mizanul I'tidal disebutkeun ma wajadtu isma Asim illa wajadtuhu radi'a hifdhihi. Abdi teu menakan nami Asim kajaba goreng hafalanana. Sur Imam Bukhari teh Asim bin Ubaidillah fihi nadhar. Asim bin Ubaidillah sadayana hadisna perlu ditinjau kembali. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dina kitab Fathul Bari nyebatkeun idza qala al-Bukhari fihi nadhar, lamun Imam Bukhari tos nyebatkeun perlu ditinjau kembali layah tajubihi, maka hadisnya tidak bisa dipakai hujah. Kenapa? Li'annahu adnal manzilah, karena hadis itu ada dalam tingkat paling rendah derajatnya. Jeung di adanan ge da orok mah moal bisa maksiat. Kunaon celi di adanan, celi orok bisi maksiat, da maksiat ge moal dosa, jeung teu bisa nanaon orok mah. Matak nu kudu di adanan mah lain orok tapi bapak orok. Ngadanguan 40 poe teh pan walang langling-ling ka ditu ka dieu sekali korowot. Adanan aja. Malahan di batur mah aya nu adan teh sanes wungkul dina ceuli orok dinu lahiran, tapi nu kahuruan. Kantenan daerah Jawa aya kahuruan ngabebela, sateuacan suping belanbir teh. Ngaeuh we aradan
beri nempok kana seuneu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar beres teh adan beres we imahna ge beak aing seblokan sakintennya maudhu ge aya begitu dhaif ge aya we matruk ge aya sanaos teu tiasa diamalkeun iya mah adan teh di kuburan ngan di kuburan mah lamun adan teh tara qomat da mayitna sieun milu ngadeg aya ustad hadisna alhamdulillah di kain teh can menak mudah-mudahan anu menak dhaif misalna menak hadisna dhaif sok we kintunkeun ka dinya kana WhatsApp dugi ka ayeuna ti mana cenah ustad eta aya adan dina kuburan eta mah babul ma'nya fi babil piraku wa babil qomo qomo mah hese nya jadi qomo mah teu tiasa majrur nya wa alamatu jarrihi teh sigana mah hadbul akhir eta teh qomo teh babul ma'nya nah kalimatna ge lahir di adanan manya mau teu di adanan lahir wae di adanan piraku mau teu di adanan datang di adanan komo balik kitu matak babul maknya ti babil piraku wa babul komo si komo geus nolol teh macet di dieu mah bager nah dahulu pesantren lagi atuh pesantren Firdaus di pesantren Tasik arah Singaparna protes sim kuring nerangkeun kieu teh congkat kieu nah cing ngamek kieu mah punten cenah ajengan tong nerangkeun nu kitu cing sim kuring pan abdi nu ceramahna pan bapak mah mustami kalau mun bapak ceramah abdi mustami sok sing bebas urang silih hargaan nya cenah tong nerangkeun perbedaan paham cing sim kuring teh abdi menerangkeun anak kakarek bapak mah geus beda jeung abdi teu nya cenah ulah cacarek ustad di dieu mah abdi menyarekna ka karek bapak menyarek wae cerita tadi ganeng cenah nya ganeng-ganeng bapak tuh kerjempling-jempling mustami juga ganeng sorangan amek meureun manehna teh nya cenah kumaha dinya we kumaha urang atuh kumaha saha nya kumaha RT nya muhun cenah kumaha abdi nya geus tah cenah di dinya mah pangbenerna muhun sok atuh tuturkeun ari abdi pangbenerna beuki keheul meureunan nya cenah nya di dieu mah geus biasa ngabejaan we ieu mah punten cenah ajengan di dieu mah tos biasa anu paeh teh sok diadanan di Bandung mah cenah nya nu paeh teh diadanan cek sim kuring tara di Bandung mah nu adan sok dipaehan sedih ya teh da wain itu haram dalam ibadah aya oge haram dina akhlak nu katiluna haram teh haram dina akhlak muamalah kumaha sikap salaki ka pamajikan pamajikan ka salaki ibu tong sok ngabanding-banding salaki batur jeung salaki urang tuh pak tingali si itu mah cek salaki teh jung we ka ditu amek tingali batur mah sakola bareng jeung bapak mualimin jeung bapak kuliah di Unisba jeung bapak di Staipi jeung bapak lulus bareng itu mah usahana maju bapak mah kieu we cenah hirup teh ulah teh Bu tabu tingali pak tingali baturan bapak atuh usaha teh sik pinter tingali imahna 2 tanahna 2 mobilna 2 motorna 2 pamajikanana ge hiji ibu-ibu sik kabut pamajikan lagi hiji tinggal cek salakina pamajikan lagi hiji cenah akang teh kumaha da usaha mah geus ngan teu berhasil atuh akang teh korupsi cenah atuh cek salakina teh korupsi naon pan akang teh hansip manya maok dreum ulah dipapanas seperti bapak akhlakna di rumah tangga ulah sok ngabanding-banding pamajikan urang jeung pamajikan batu tabu da geuleuh atuh ustad pamajikan abdi mah loba pamenta
nya mending normal daripada eueuh kahayang. Pahayang emas, Pak, pahayang cincin, Pak, pahayang tudung, Pak, pahayang kosmetik. Halus pamajikan gitu teh daripada hayang artos. Bade meser acuk atuh. Hayang ieu Bapak meser cincin, sok anggo. Mending tuker tamahkeun pamajikan gitu mah. Lieur. Sagala mung mah. Mending sagala hayang. Ngan lamun norowelang loba teuing kahayang, maka Bapak dituntut ku agama as-samtu hikmatun. Anggo hadis eta, diam itu adalah bijak. Wa qalilun fa'iluhu. Tong ngamek jempe we. Pan dina bahasa Indonesia mah aya, diam itu adalah emas. Lamun pamajikan minta emas, diam. Cek pamajikan Bapak jempe wae lagi cari emas. Iya pemajikan rowelang, lawan rowelang entong. Mereka tidak butuh nasihat, mereka tidak butuh solusi. Ketika wanita mengeluh, mereka cuma butuh telinga yang lebar dan dada lebar untuk menerima segala keluhan mereka. Ketika wanita itu menangis, mereka tidak butuh kemarahan Bapak dan ketegasan Bapak. Mereka tidak butuh nasihat. Apa yang dibutuhkan? Para wanita hanya butuh bahu yang nyaman untuk disandari. Matak simkuring lamun pun bojo nangis cepengan mastakana ulah sia ogo ulah payunan batur mah. Wanita tidak suka dengan itu. Apa yang mereka sukai? Kelembutan, kenyamanan. Berikan bahumu, Pak. Tewak mastakana, simpan dina tak-tak, usapan, kecup di atas telinganya. Cek Bapak teh sayang, tong dipraktikkan budak malimin. Resah kakak bogoh mah ka istri sorangan di bawah istri batur dicium, jangan khawatir sayang gitu, tumpahkan semua air matamu di bahuku, sing lembut suara Bapak teh tumpahkan si garek perang. Abdi pun bojo nangis canak simpen dina tak-tak cek simkuring, ayo tumpahkan semua keluh kesahmu, tumpahkan semua air matamu di bahu. Inghak we pan awe mah kitu, bisaan mun ceurik teh bari ngomong teh nya. Bari ngagayem bisaan Pak. Abdi teh sabenerna mah hayang meuli baju. Ibu-ibu mah ting kumaha barisaan gitu. Usapan kesimpuling cium. Kunaon? Abdi teh ayeuna mah nyorangan kumaha? Nyarangan kumaha? Panaya Bapak tuh aya lanceuk aya di si mama, si Bapak geus mau dipake kurau alusnya Bismillahirrahmanirrahim. Kan aya ieu. Abdi teh cenah nyarane kudu kasaha. Cek simkuring teh, jangan khawatir sayang. Bahuku cukup nyaman dan lebar untukmu bersandar. Di jero hate saking lebarnya, jangankan cuma kepalamu, 3 kepala lagi muat di bahu. Nanti wani mun pok mau diomongkeun, wah 3 poe wae Mas Sare kudu make helm atuh. Calana kudu digemok mah ya. Da urang pangalengan ge sarua, kos nu ongok nyandung. Pita urut kamari ge ku katel pan can cager. Eta obatan heula urut pita kamari rek nyandung teh pan ditakol. Ibu katamu cek barudak diniah akrim doifaka, hormat tamu anjeun. Katamu kedah hormat, tapi kasalaki kedah langkung osok. Alhamdulillah nya salolehah ibu-ibu di dieu mah. Colakina tara ngucapkeun salam di bejaan ku ustadna teh ku Ustad Hanafi dina ceramahna upami ngucap lebet ka bumi ucapkeun salam. Bari aya jalmi bari teu aya jalmi. Kayak ku malaikat rahmat dijawab. Ruas atuh. Karek ge hijrah, pan keur usum anu komunitas pemuda hijrah. Karek ge hijrah anak geus 3, kakarek apal kana agama karek resep. Anak geus 3, rumah tangga 22 tahun can pernah ngucapkeun salam ka jero imah. Rek ngamimitian teh dik-dik leungeun teh. Nempoh heula pamajikan keur ngistrika di jero. Tok-tok, assalamualaikum, asa-asa dareuda sorana teh, semua ditahan teh. Assalamualaikum, ngamimitian teh. Pamajikanana reuas da pasti lain salakina pan. Da salakina mah tara salam pan 23 tahun teh.
gancang ditudung keluar istrika dikitukeun heula ditangtungkeun bukakeun pantau bari mari waalaikumsalam lingi di tempat sia geuning loba gaya lah mau jadi salam-salam mantok gue astagfirullah. Ustad Ucu diulem ka dieu nerangkeun bab rumah tangga ibu kudu taat ka salaki kudu bakti ka salaki naon wae nu diparentah salami teu ngalanggar parentah Allah sok laksanakeun haneut keneh uih pas sore teh dicanak kantong Quran dikelek ku ibu teh bus ka bumi assalamualaikum cek salaki waalaikumsalam mama palingan di pilarian teu aya di mana mama tos ngaos sareng saha sareng Ustad Ucu di mana di pesantren Firdaus oh Ustad Ucu nerangkeun naon mama nya cenah mama teh kudu bakti ka salaki cek salaki teh kabeneran bapak teh tadi cenah hayang kopi da jol dibebetkeun kantong Quran digebuk nah teu leuh aing capek aing teh lempang ka Firdaus teh jeung ustadna telat nyaho aya jadwal jam 1 di Firdaus ger ngaji ka Tasik keheul ieu teh mendeng hal we man ka ustad teu wani ka bapak we palempeasan mah naon atuh ulah itu teh akhlak bab akhlak nu kaopatna aya haram dina siasah politik. Maka dalam politik itu saya sering menerangkan, dalam politik itu ada sebuah adagium, tak ada kawan yang abadi, tak ada musuh yang abadi, yang ada hanya kepentingan yang abadi. Butuh dirangkul, butuh ditalampung. Matak jamiyah menjadi jalan sorga, bukan politik. Politik mah sampingan. Mun biasa dagang emas tong kabitaan kudu dagang dukuh. Musiman 5 tahun deui aya deui. Kamari tuh, di ditu tuh di murag. Tuh kamari di Rancatungku, Pamengpeuk. Di desa Rancatungku, kecamatan Pamengpeuk. Gara-gara beda pilihan kades, para saya damaikeun ku itu teu daek, damaikeun ku itu daek ustad cenah terakhir ieu mah ku ustad punten we ustad. Sok cetelah. Misah diuk teh, belah dieu kubu nomor 1. Belah dia kubu nomor 2 cek sim kuring tiasa teh upami ngarapet teh sudi teuing cenah nah cenah ustad beda pokona beda cenah beda bari geus aya nu meunang mah cek sim kuring pak bapak teh sami-sami muslim salemur malah aya nu dulur sok sasalaman cengkat dipengker nah cenah jeung kudu akur sagala ameh 5 tahun bisa pasea deui cek sim kuring teh ayeuna sok terus we pasea engke 5 tahun moal rame da paseana tuluy sok sasalaman ke 5 tahun beda deui pasea deui kan resep culang cileung cari cing terangkeun geus kuring geus beres ka karek sasalaman siri langkul cek panitia alhamdulillah cenah ustad cager ayeuna mah jadi alasanna sina logis we da urang pasea tuluy mah pan teu rame nya jeung pamajikan akur tuluy teu rame deui hayang we akur pasea gitu kan nyeni hirup teh urang Islam jeung urang Islam akur we tuluy atuh kudu aya paseana saeutik mah eta teh pasea teh ngaraketkeun duduluran di rumah tangga ge pan ibu tos pasea jeung si bapa mah biar mah apa paliwat teh bapak melong ka ibu geus eueuh pikahayangeun ibu papaliwat jeung bapa asa ningali kadal kitu tah nya ku teu aneh gitu teu aneh sok pasea jeung salaki ger we pasea pas papanggih teh geus akurna teh aduh ja asa sono teh naha asa ka panganten anyar engke moal apal cicing-cicing kada deui asa ka panganten anyar naha geus pasea mah aduh beda sonona teh watesna 3 dinten teu kengeng salaki pamajikan pasea langkung 3 poe komo muslim sareng muslim teu kengeng langkung 3 poe matak lamun ibu pasea jeung bapa karek 2 poe mama jeung urang baikan engke kitu sapoe deui lah moal isuk poe kitu ya. Dalam berpolitik juga begitu. So kamari 2018 nu hiji hayang wowo, nu hiji hayang wiwi. Nya. Pendukung wowo ngalus-ngalus wowo, ngagogoreng wiwi, pendukung wiwi ngalus-ngalus wiwi, ngagogoreng wowo. Ger teh kontestasi politik 2019, rame wowo lawan wiwi. God. Wiwi menang, wowo keok. Berusaha rek jadi oposisi. Cek wiwi teh, wo
Da ieu mah Konoha. Daripada jadi pasukan ambo mending ge gabung jeung pasukan Shinobi di dieu babarengan. Sabab kaharep urang bakal mayunan perang Shinobi. Iya kan? Nonton teu? Bapak-bapak moal ngarti, oh atuh jubi jeung biju teh tah. Hasirama bararijil harirup deui. Rame. Sok ka dieu cenah. Wo ngiru ceuk wiwi teh. Wo teh jawab milu we ka wiwi. Gabung teu aya oposisi kecuali satu partai anu moal disebutkeun oposisi sesoranganan. Aya we. Ieu mah kitu we di lingkungan eta. Sararea gabung ku sabab jadi penguasa, wiwi menang Orochimaru gabung. Gara gabung di dinya. Gara tadi ulem kemari di Muktamar Inagakure di Sultan Raja Soreang aya muktamar negeri Inagakure. Harita Tegara hadir nya. Hadir kurunyung aya gara di Saragang. Kurunyung teh eta. Wow, jo langsung nyambut gini kan. Baru kali ini saya ada dalam jajaran Shinobi di negeri Konoha. Sepanjang Hokage dipimpin, baru kali ini saya menemukan Hokage yang begitu hebat, begitu dekat dengan rakyat. Beliau kurus dan berkerut karena memikirkan rakyat. Pret. Cenah. Cek harita, cek etana, cek Shinobi nu eta. Saya baru kali ini, bahkan saya diberi anggaran yang besar dan beliau tidak pernah sebagai Hokage bertanya. Ini di Konoha, bertanya dipakai apa uang yang diberikan kepada saya untuk pertahanan. Beliau adalah Hokage yang hebat sekali. Tuh, ai kamarinya. Bebeakan kamari mesin ledek. Wah, ari ayeuna bus we, jeung akur we. Kitu tah. Malahan di Jakarta mah keur saum anu ditemak pan ngabela eta. Sok tinggal. Dina politik mah kitu. Itu mah dikerem keneh nu maot-maot, manehna mah geus gabung plus we. Matak cek sim kuring ge di Konoha mah lamun seug buruy jeung bancet geus sabalong sok jadi bangkong. Anger we kitu mah. Itu politik gitu. Politik itu begitu. Mata kasih kuring nawaran Ustad bade moal, nah keur ngeunah hirup sing jadi teu ngeunah. Sapopoe abdi mengajar di pesantren, balik ka imah ngarit jang domba, macul di kebon kopi, beres naon ngeunah hirup. Sakalian teu ngaos senggang, bang umroh ka Jatiluhur. Wukuf dina rakit, jumroh make timah jeung kukumul nya. Sakalian teu nyanggut tawaf pupuihan we hayu udah panas. Bolak-balik panas muih we dinya 7 kuriling. Kade, jangan pernah menghalalkan segala cara hanya untuk kepentingan politik. Saya bilang bajingan sekali orang-orang seperti itu. Menjual umat, menjual agama, menjual dalil, menjual nama baik, menjual jamiah hanya untuk kepentingan politik. Manusia macam apa itu? Sementara Indonesia mengenal sistem demokrasi yang begitu kental. Saya membaca Demokrasi Islam karangan Yusuf Qaradawi, Fikih Daulah juga saya baca. Fikih Daulah Yusuf Qaradawi saya baca. Ternyata demokrasi, guru demokrasi sedunia itu adalah Indonesia, Amerika. Indonesia pun berguru pada Amerika. Tapi di Amerika, lamun pemilu 50% rakyat Amerika nyoblos sudah berhasil itu. Di urang mah panu keur macul ge dikekenyang, enggak nyolok heula. Balik heula. Sementara demokrasi adalah satu sistem yang gagal yang menciptakan bajingan-bajingan baru yang merampok terhadap negeri ini. Nah, serius ngaji teh.
Sing tarik ngajarowok mah. Lamun orang sieunan engke itu nu salalah waranian. Nah ada orang sieun. Nah Ustaz ning wanian di pesantren Firdaus kanang guring ieu mah. Kanang guring sakali anu ngontrol ka dieu naon cenah nurageun kitu. Pieu urang Ustaz Hanafi kitu we. Gampang alasan. Takil mahari tebihan perkara-perkara nu haram engke urang bakal jadi jalma nu paling menghamba nebihan nu haram teh hese dina dakwah wae nyarek kana goreng sareng nitah kana hade berat kena nyarek kana goreng ngajak kana hade mah teu aya resiko ageung jalma tara salat ajak salat teu ngamek jalma tara saum ajak saum teu ngamek jalma tara ngaji ajak ngaji teu ngamek mah we cenah ti payun abdi mah can hoyong paling kitu sok carek kana karesepna. Ngamuk bari manehna apal yang ada teh salah. Sok copet carek nyopet. Ngamuk bari manehna ge salah nyopet teh apaleun nyopet teh salah. Apal ti mana cenah ustad? Geuning manehna lamun kacopetan sok ngadat. Lamun copet kacopetan pan asa dihina. Berarti manehna apaleun matak copet budakna dipasantrenkeun, garong dipasantrenkeun, preman budakna dipasantrenkeun, cukup bapak we bangor mah ujang mesing soleh. Hartina manehna apal yen eta perkara teh salah. Ittaqil maharima tebihan perkara-perkara nu haram engke urang jadi jalmi nu paling menghamba. Nu kadua saur Rasulullah warda bima qasamallahu laka sing ridho tina naon ku Allah dibagi sebagai nasib ulah hilap kana ikhtiar. Bala-bala payuneun teu dihuapkeun ku urang jeung teu digajem da moal warga tuh. Nya. Anger we. Nu mawi sing ngarunyam, sing ngoreh ameh ngarih cenah. Serusan Aceng mah lain rizki nu ti Allah leutik ngan rasa syukur anu kurang gitu. Rasa syukur anu kurang tara wani nempo sahanapun tinggal batur. Ieu mah hayo we ngeluh hirup teh. Abdi mah sangsara. Jalma pak ulah we batur sangsara teh manehna pang sangsarana mung kasaingan. Tingali abdi mah sangsara tuang ge sawap-sawap ibak ge ditaranyang. Ya sararea ge ibak mau ditaranjang memang nu beunghar lamun mandi sok di helm kan teu sami we ditaranjang tuh batur mau tinggal di beunghar tanahna ge puluhan hektar sawahna ge gebat bakat ku beunghar sawahna ge ditehel ameh teh jeblok alah naon ripuh sok bapak beunghar pisan nyacaka imah 3 hektar dijieun imah kabeh ngising kudu kana ojek tah. Perut-perutan capek tuh ripu. Korea maot teh nya. Ibu hoyong beunghar? Beunghar hoyong. Pang beungharna di alam dunya hoyong. Aya dina Islam mah rakaatani qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sama meh salat subuh qobliyah eta teh leuwih hade tibatan dunya sareng pangeusina. Pang beungharna eta teh. Kan urang teu sadar aya tujuan naon di dinya disangka malamun lubak libuk loba bobak teu kalebok ceuk urang Sunda mah cicing di gedong sigrong hade dangong matak bengong anu noong sagala nyampak sagala aya mulang teu mawana naon bungkus we 3 lamar kain murah blus cek das adlatif mageningan sugan jalmi nu beunghar ieu bos Pertamina maotna ge tong ku cai ieu mah kedah ku Pertamax turbo di bakana teu sarua we ku cai atah nya sami kan balur cenah tong ku kayu putih ieu mah ku sel helix bos oli eta teh sabab nikmat mah sanes dina barang tapi dina diri saur Rasulullah teh laisal ghina bi kasratil arad ari beunghar teh sanes lubak libuk loba-loba teu kalebok teh bro di juru bro dipantong ngalayah di tengah imah cek urang pangalengan mecekuk di juru ceprotna panto ngabayabah di tengah imah sanes anu beunghar mah walakinnal ghina ghina nafsi saur Rasulullah teh beunghar mah beunghar hate kasurna mah di ditu ngeunah sarena mah di urang
batur mah kabeuli kasur tepi ka 12 juta 15 juta sakasur teh tumpukeun opat tapi teu ngeunah sarena teh lenyap prenyag 5 menit ngalenyap prenyag gimpi diudag KPK naon sok dina bangker Sambo punten ya dina bangker Sambo dina bangker hanapeun bumina digali aya 100 triliun 100 miliar 100 triliun tenang teh hirupna boro-boro 100 triliun sok sakumaha duitna 1 miliar nolna salapan nya 1 triliun 12 100 triliun 14 nolna ditolomongan teh modal 100 triliun namun dibelikan karena bakso ikan atau cuangki sakumaha sok nya bakat ku loba-lobana abdi mah lamun boga duit tong 100 triliun 1 triliun we ieu mah cicing we sisi jalan kieu make kursi goyang sisi jalan make polar nyepengan cangkir maka mana duit aya 100 triliun aya tukang cenol ngaliwat TJ bahe seberapa mang oh cenah encep itu 500 gantian 1,5 juta pan atau honcep tukang cenol teh ari enjing bade ditajong deui mah 10 kali najong ge loba duit dia aya tukang cuangki puihkeun sina bahe sabaraha mang aduh modalna 300 bae gantian 3 juta hayang beak we duit teh kitu 100 triliun anu 1 triliunna diaur-aur siga kitu nu 88 triliunna sumbangkeun ka pasanan Firdaus ageng-ageng teh cenah Ustaz pan ngalamun cikeneh ge beak mah ngalamun deui we sakitu mani laleur muih naon nikmatna kulem sanes dina kasur matak penyakit rakyat jeung pejabat teh beda pejabat hese sare urang hese hudang hese sare mah aya obat namina Zipras 30-50 ribu ya mah sekitar setengah narkoba dituangna harus pakai resep dokter satablet 30 ribu Zipras namina teh lep dituang kakarek bisa sare mahal hese hudang mah gampang obatna ge ku gayung we jeung cai murah teu kudu meuli di urang jadi paribasa abdi mah sieun teu bisa dahar cenah mun susah sieun teu bisa dahar salah tah balikeun ayeuna mah sanes sieun teu bisa dahar sieun teu bisa ngisi semuhun dahar mah bisa ditahan ngising teu bisa ditahan sok lapar tahan dahar berjamaah ngeunah ngising berjamaah tara biji dahar sisi jalan nikmat we kajian loba nu ngaliwat teh era ngising sisi jalan pan kudu diharudung bisi katingali beungeut teu bisa dahar mah nganyuk ka tetangga ka babaturan ka sobat namut 20.000 beulikeun nasi padang kengeng jeung rendang nya teu bisa ngising mah 20 juta dioperasi can tatu meujeuh atuh balikeun ayeuna mah matak nikmatna tuang ge sanes dina tuangeun tapi dina diri urang mulu kana sehat teh mahal gitu mahal sehat teh pan sagala raos teh lantaran sehat sok cobian keur tipes nuang paria pa eta tuh keur sehat mah jeung opor ge ngalimet we maksakeun nya sehatna nya matak suruh Ustaz Aceng kedah nganggo kacamata pembesar hirup di dunia mah suruh Ustaz Aceng Zakaria Allahu yarham mudah-mudahan jadi wakaf Ustaz dilugikeun jeung ka urang pangalengan suruh Ustaz Aceng kedah nganggo kaca pembesar ameh pamere Allah teh galeude katempona teh ulah leutik wae make kaca pembesar siga tukang elas kan tukang elas nganggo kaca pembesar lamun ngelas teh aya retak sakedik katinggal poho teh dilaan jeung Ustaz Aceng teh kacamata teh dipake poho segala jadi galeude ngaliwat ke pasar aya tukang leunca sabaraha kalapa Ustaz Aceng meureuna ada ngaliwat ka tukang teri sabaraha tongkol bos ka imah aya pamajikan keur depa sabaraha maung pan sarieun ku pamajikan mah sararea ge kajaba abdi ari abdi mah wanian ngan pamajikan leuwih wani Ustaz Aceng ya Allah gegeutna ayo Ustaz Komarudin sok adi keneh osok tepang teh muktamar
mohon mutamar di Sultan Raja benten sareng nu Hokage nu tadi benten ya mutamar persis ya mah di Sultan Raja sim kuring kayaknya si Ustaz Komarudin Saleh mangani akrab pisan sareng abdi tuan di ulam tablik akbar ka Arjasari Ustaz Us nu gelo keneh naon Ustaz Us nu gelo keneh nu gelo naon Ustaz nu gelo nya cenah sok nguseup oh ya seuri geura anak teh colohok nah Ustaz jeung nu gelo nunggu Ustaz mah deui ti nu gelo cenah nah cenah Ustaz nu gelo lamun kahujanan sok ngiuhan tapi nu nguseup mah kajeun ribuk cicing we peda apaleun abdi sok nguseup ieu kudu dibalas teh ye ngan ka guru pinter berarti kudu dibawa nguruling heula sina pohoeun ajak nguruling heula ngobrol sina pohoeun we heula rek dibalas ke sim kuring geus lila Ustaz ceuk aya mah nganggo Innova raosnya mudang nyicil we anak biasa teh bisa nyetir sok dibawa ku batur atuh Ustaz ti kapungkur sok nganggo mobil mun ngaos teh henteu baheula mah anak kana Vespa kajon jauh di Subang ngadut-dut we kana Vespa ceuk atuh kumaha lamun hujan nya cenah ngiuhan nu gelo naon cenah nu gelo apa nu sok ngiuhan mah nu gelo lamun hujan abdi masuk terus hujanan da cager hiji sama kamari hiji kosong deui abdi di WO ku Ustaz Komar teh di ditu di Sultan Raja nuju muktamar sad anak ieu sentangan ku anak teh ke saya anak itu Arjasari aduh Arjasari teh budakna Ustaz Lili mohon Allah ka dieu hampura anak teh stroke memori leungit aduh Ustaz sing enggal damang enggal sehat nah hati asa kana memori nya stroke na anak mah bea ka dieu poho ka sasa Al-Qur'an 30 juz tina sila leungit nah Ustaz apal henteu alah hiji kosong iraha ngabales deui hayang penak we matak naroskeun Ustaz Komar sok ka dieu rek di susul ka dieu rek ngabales kieu kumaha carana geus Ustaz Ucu abdi mah kawulang sanawiyah ti hiji deui ka 3 kawulang ku Ustaz Ucu Ustaz Ucu kan kitu narosna Ustaz Ucu teh nu cerdas mah moal nguseup ti isuk-isuk tepi ka sore menang beunteur 2 beak duit 50 rokok sabungkus nya kitu nya aya nya ya kusim kuring kan ditaros Ustad as nya cenah nu cerdas mah nah kadahna cenah kumaha nu cerdas mah cenah meuli we 50.000 meuli mah nu bodoh ge bisaeun atuh nu cerdas mah nguseup heula sok nu bodoh teh meuli ieu meuli lauk 50.000 bisaeun matak nu cerdas mah nguseup heula bu sebagai istri suami ibu pi orang nguseup ameh cerdas nya Jaba cek sim kuring ge anu sok nguseup mah setia. Nah, ikan saja ditungguin apalagi kamu. Tong gagayaan boga salah kita yang anggota dewan. Tong, nah, alah rakyat saja dibohongin apalagi kamu. Wardha bima qasamallahu laka takun agnanas. Sing ridho tina naon ku Allah dibagi sebagai nasib tanpa hilap kana ikhtiar ke beunghar. Salajengna wa ahsin ila jarika sing hade kata tangga takun mukminan engke urang dicap sebagai mukmin. Dugi ka Rasulullah dina hadis riwayat Muslim teh lamun anjeun man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yuhsin jarahu. Lamun anjeun iman ka Allah jeung kana poe akhir cing hade kata tangga. Lamun hayang apal ieu teh jelema teh saleh atawa teu saleh mukmin teu mukmin fasal jarahu tanyakeun ka tatanggana. Rasulullah apal sagala. Tatangga mah apal sagala. Ngan tatangga ge sok jadi tantangan sebagai ujian mun bager teu kagok mun pikasabaleun tara kagok sok ibu nya da malepas tina ujian dina hirup mah salaki bager pamajikan bager salaki bangor salaki pamajikan bager anak ngadoja mung ka sakola teh anak bager mitoha ikut campur mitoha bager kolot sorangan ganeng kolot sorangan bager dulur-dulur adi lanceuk bararaong nya dulur-dulur bager tatangga hayamna ngising wae dina teras capek teh matak
Wa asin ila jarika sing hade ka tatangga belana apalna ka urang salaki gering nu nganter moal nu jauh saha heula tatangga imah kahuruan pangheulana nyeblok moal batur beda lembur tapi tatangganya beres teu imah kabangsatan pangheulana ngurunyung tatangga di udag anjing edan pangheulana kabur dasarieun sarege nya nya pada nyelametkeun diri we wa asin ila jarika sing hade ka tatangga duwi ka Rasulullah nyebatkeun teu kaasup jalma disebut mukmin lamun tengah peuting gulang-guling lantaran seubeuh teuing kamerkaan sementara tatanggana gulang-guling lantaran kalaparan dina bahasa ilmiah nama goblok nu kitu teh nya bahasa ilmiahna nama teh jalma nu kitu teh manehna gulang-guling seubeuh teuing tatanggana gulang-guling kalaparan bahasa ilmiahna naon goblok cek sim kuring ge kamari di Masjid An-Nur geuningan acara PGRI goblok teh eta teu kasar teu aya namanya mun aya santri oh goblok teu kasar aya nama beda bergeser zamanna nya eta teh bahasa banyol bahasa lumrah bahasa akrab anjing teh koma mun goblok titik kamana wae si anjing koma ulun keur aing goblok titik eta teh lamun bagong titik 2 eta teh oh sia mah bagong titik 2 aya kaituna eta teh hati-hati wa ahabalin nasi matuhibul nafsika nu kaopat pika cinta dulur anjeun sesama muslim sakumaha mika cinta diri anjeun sorangan takun musliman kakarek hiji jalma disebut muslim lamun mika cinta dulurna sakumaha mika cinta kana dirina dulur saagama dulur saakidah dulur sajamiyah mata kalimat ikhwan teh nu mukmin jeung nu mukmin ikhwan teh sanes sajamiyah wungkul ieu mah beda organisasi eta mah sanes ikhwan urang ikhwan saya ikhwan setan eta teh ikhwan urang NU ikhwan urang Muhammadiyah ikhwan urang Al-Isyad ikhwan urang Serikat Islam ikhwan urang Persis ikhwan urang ikhwan kajaba ibu-ibu sanes ikhwan ahwat eta mah ikhwan urang ieu mah teu sa ikhwan nah ikhwan saha lamun teu sa ikhwan dulur saagama NU jeung Persis teh dulur sok alakur atuh geura mata konsepna tancemkeun urang boga khitoh sorangan boga ki-akide sorangan NU gaduh Muhammadiyah gaduh SI gaduh dalam segala bentuk perbedaannya harus menjadi satu persatuan yang hebat dulur eta teh ieu mah ningali Muhammadiyah kade ningali Persis kade Persis ningali NU kade NU ningali Al-Irsad kade Al-Irsad ningali jemaah tabligh kade jemaah tabligh oh kade dina agama mah kade mah itu tuh pamajikan Raul Lemos pepotongan Anang Krisdayanti kade dina agama mah tong kade sok ieu mah nempo pelang NU curiga nempo pelang SI curiga ningali pelang Persis curiga we rek jumaahan kabelah ditu red euy cenah moal kaburu di dieu di Masjid Persis bae cenah ayo maksakeun bus ka jero khutbah can mulai HS diheulakeun geuingkeun ku babaturan salat oh ngeusan cenah ngeusan salat ayo cenah salat Masjid Persis nih euy aliran fanatik ya pas keluar teh kecewas bener Persis mah aliran sesat teu apal ti mana maneh sesat manya cenah jumaah eueuh khutbah lain eueuh pan sia malor ti awal eueuh kumaha komo aya nu dipelintir dalil teh nya dipelintir dalil teh hadis riwayat Imam Bukhari dina Sahih Bukhari aya istri ngalangkung PSK terang PSK dongdot terang bayur ubrut terang ubrut bahasa gaul nama Surabi gaul kue baskom upami di Braga mah ada kue baskom eta teh naroskeun eta
ngareskeun PSK. Apa pandiwartosan tadi ku si Uwa tuh. PSK aya PSK ngalangkung ningal anjing ngap kehausan sapatuna disiukeun nyenak cai diuyupkeun saur Rasulullah teh yadkhulnal jannah bakal asup ka surga iraha we tina hasil kebaikanana eta ubrut bakal asup ka surga. Naon tafsirna wa may ya'mal misqala dzarratin khairon ta eta tafsirna teh kahadean leutik wae di akhirat bakal katempo. Ieu mau ditafsirkeun teh oh berarti ngubrut ge kenging asal neangan anjing haus. Astagfirullahaladzim, na kumaha cara mikirna eta. Malahan di urang mah pan sok ngaheulakeun vonis tibatan analisa dulu, ada tesis, ada antitesis, nanti ada sintesisnya gitu. Dina S2 mah nya program magisterna gitu. Tinggal lah ieu. Paluruh tos ka paluruh kakarek simpulkeun. Jalmi nu maot di masjid pasti ka surga? Cantang tuh. Nu maot di diskotik pasti ka neraka? Cantang tuh. Boteng santri ka diskotik teh rek razia digebogan ku preman maot kan sahid. Sanaos maotna di diskotik. Ieu mah cenah nuju sujud di masjid boteng rek mau ampli ka setrum tapi ka nyuuh. Disangka sujud ka surga nu kitu. Matak masjid teh sina aktif ieu ku santri, aktifkeun ku bapak-bapak para asatid aktifkeun. Zaman Rasulullah mah kulem di masjid, imam masjid ditulisan dilarang tidur di dalam masjid. Naon urusanana? Bae we sare di jero masjid itu. Zaman Rasulullah mah strategi perang di jero masjid, pembangunan ekonomi di jero masjid, ngurus umat di jero masjid, nikahkeun jelema di jero masjid. Aya tahanan perang simpen di masjid. Aya bangsat ditewak simpen di masjid. Moal kabur dat haneuteun masjid. Di urang mah jeung ampli leungit. Na kamarana jam dinding leungit kudu maok. Rek ngumumkeun teh can di polong jam geus diumumkeun. Para wargi sadayana waktos parantos nunjukkeun anjing leungit. Makaling kena pangeras tarik atuh. Waktos parantos ngadugikeun jam anjing leungit. Yo jerowok kana pangeras teh jam kudu mauk atuh ngagimbung sararea. Jamna 50.000 nu ngagimbungna 500.000 entar. Terakhir wala tuksiri dhahika fa inna kasrata dhahiki tumitul qalba. Lamun heureuy lamun seuri tong kamalinaan saur Rasulullah teh bisi maehkeun hate. Ai Rasul sok heureuy sok. Sareng putu-putuna heureuy, sareng minantuna heureuy, sareng istrina heureuy. Rasulullah heureuy biasa sok tinggal dina sirah nabawiyah. Rasulullah sareng Ali teh pan anak emang ngan jadi minantu nikah ka Fatimah Az-Zahra ngalahirkeun Hasan sareng Husain. Rasulullah mah sareng minantu teh ka anak dulur nu jadi minantu tuang pan kitu sok ngariung. Celok korma teh dibagi mun 5 ewang mun 3 ewang. Di Ali di dieu Rasulullah, di dieu Ali. Barang tuang Ali teh kami toha ngaheureuyan eta teh. Murukana tara heureuy sahabat. Simpen tuang deui sikina simpen payunan Rasul. Saur Ali teh sanes heureuy nya Rasulullah teh geuning gemul batur 5 ewang ieu 10 tuh sikina ge cenah yeuh 10 siki padahal ti Ali di kadinya saur Rasulullah teh gemul keneh Ali sikina ge beak tuh jempe eleh atuh ku Rasulullah mah nya murukana tara sok heureuy sami we aya nini gitu ari abdi di mana cenah Rasul saur Rasulullah teh ari abdi cenah ka surga saur Rasul di surga mah Allah nini ngahareuyan sok tapi kacurik nini teh nangis kan saudara sahabat teh sanes eta maksudna mah emak teh bakal ngora deui Rasulullah teh eta maksudna teh nya teu aya nini teh jeung pamajikan heureuy Siti Aisyah ngalangkung toel jan baihat eta cangkeng tuh Rasulullah teh apa Siti Aisyah Rasul hoyong heureuy hotel gitunya iseng Siti Aisyah teh bareureung saur Rasulullah teh ya Humairah ta'al wahai yang kemerah-merahan wahai yang merah merona pipinya ka dieu geulis ucapan sayang ka dieu sayang Rasulullah mah sayang habibi sayang ka istrina bapak osok sayang-sayangan ka majikan osok bu ku ulun
sok Pak romantisme teh istri mah sok hoyongan urang sok naonnya risih sok bapak sayang ka istri teh sayang ka dieu gitu ieu hoyong ngopi sok ka dieu canak gulana sayang gitu ka pamajikan teh biasakeun ieu mah ka engang nu sok nyurut itu sayang engang ai kanu haram sayang-sayangan naik ka gunung oh aya sayang bagong sayang dina eurih sayang bagong ya habibi wahai sayangku ka dieu ya Humairah wahai yang kemerah-merahan pipinya ka dieu geulis kitu ka pamajikan teh sok uih ti dieu nya Pak nya istri bapak ngalangkung rek ka jaman toel ku bapak teh ngingking cek bapak teh ya Suaida ta'al wahai yang kehitam-hitaman semua dongker kadi orang adat gitu kadi rungsing ieu mah pamajikan teh biasa diheureyan salaki tara heureuy balik ngaji ti dieu jo heureuy oces ibu ngaliwat teh ditoel lain ngarti pamajikan teh naon cenah Kang Noel boga duit kana duit teh kana duit teh keur garelis teh yo ibda binafsika urang bangun keluarga rumah tangga umat teh urang mulai ti urang sorangan saur agim mageningan agama itu tidak yang sulit-sulit ya yang pertama 3M saja cek agim apa itu AA 3M 3M itu satu mulai dari yang terkecil yang kedua mulai dari diri Anda dan 3M yang ketiga mulailah dari sekarang betul atau tidak gitu cek agim jadi cek agim mulai dari 3M nu disebat urusan agama mah ibda binafsika mulai ti diri urang mulai tina hal nu alit mulai ti ayeuna kenapa sabab lamun teu ku urang bade kusaha deui lamun teu ayeuna bade iraha deui nya ulah luhur-luhur teuing nerangkeun fikih teh fikihna jero nerangkeun ari WC masjid ka ambeuk ka jalan padahal kitab pertama teh kitabut thaharah babna babul miyah bab bersih jadi bersih we heula gitu kunaon pesantren batur tapi ka hebat gitu pira ge hiji konsepna buang sampah pada tempatnya sakitu jadi setiap santri teh miceun sampah teh kana tempatna kabeh ka guru-guruna ieu aya udud aya calacah aya udud dina kusen atuh Darut Tauhid di Bandung pesantren agim kunaon cing bisa hebat setiap anu salat pas turun ka handap sapatuna geus maralik teh asalna ka ditu jadi ka dieu gitu uih teh ka diblus tuh di batur mah kitu jadi hal nu alit we nya buanglah sampah pada tempatnya buanglah mantan pada temannya tuh nya jadi tilu konsepna teh buanglah sampah pada tempatnya buanglah mantan pada temannya buanglah siah pada neraka gitu jempe serieunnya cek kuring gitu juk bejakeun cek Maulana Firdaus buanglah siah pada neraka cekapnya atos pancan salat asar urang teh ayeuna tos 4:30 Ustad aya dalilna kedah ngange dalil mangga dina hadis riwayat Imam Bukhari sareng Abu Daud diriwayatkeun ku sanad anu beda Rasulullah wae mayunan Yahudi ngobrol urusan akidah wa yuakhirul asra diakhirkeun salat asar ji nu kadua Ibnu Abbas ceramah ngadugikeun risalah Rasulullah tiba da Jumat jam 1 mun tiba da Jumat dugi ka menjelang salat maghrib asar acan ceramah siga kumaha ti jam 1 tapi ka maghrib sok geus rek maghrib Ibnu Abbas masih kana ceramah we nerangkeun amanat Rasulullah cek para sahabat teh as-shalah can salat asar geus rek maghrib cek Ibnu Abbas atu allimuni bis sunnah rek ngajarkeun sunnah cenah ka kaula la ummalaka teu boga indung sia gitu dicarekan ku Ibnu Abbas teh naon sabab aya hal nu penting didugikeun amanat ti Rasulullah mudah-mudahan ceramah dugi ka 4:30 mangrupikeun bagian amanat ti Rasulullah sanes ceramah asati di dieu seueur pisan sanes ceramah ieu mah obrolan sore menjelang maghrib obrolan asar menjelang maghrib sakantenan silaturahim da ilmu mah di dieu tuh abdi mah ka dieu ukur silaturahmi we lah nya gentos-gentos gitu manya usah lucu ka dieu abdi henteu nya ka dieu abdi ke ngiringan gitu lah nya
bisi Ustaz Ucu nerangkeun abdi omat atos kitu dibales kamari. Dosa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.